Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa iza aradta sareng di mana-mana ngamaksud anjeun antadkhula kana yen asup anjeun baitaka ka imah anjeun. Paqaddim mangka kudu miheulakeun anjeun rijlaka kana suku anjeun al-yumna anu katuhu. Waqra sareng kudu maca anjeun ad-du'a kana doa ad-du'a al-warida kana doa anu kawarid. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal mukhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Allahumma ya Allah, inni sayaktosna abdi as'aluka eta nyuhunkeun abdi ka Gusti khairal mauliji kana pangsaena tempat asup wa khairal makhraji sareng kana pangsaena tempat kaluar. Bismillahi kalawan nyebat dat Gusti walajana lebet abdi wa bismillahi sareng kalawan asma Gusti kharajana kaluar abdi wa 'alallahi sareng ka Gusti Allah Rabbina pangeran abdi tawakal abdi. Tsumma salim tuluy maca salam anjeun ala ahlika ka ahli anjeun. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis idza dakhalta ala ahlika ari lapad idza dakhalta ala ahlika. Idza dakhalta di mana-mana asup anjeun ala ahlika ka ahli anjeun. Fasalim maka kudu maca salam anjeun. Takun maka bukti itu salam teh barokatan eta jadi barokah alaika ka anjeun wa ala ahli baitika sareng ka ahli bait anjeun. Wa idza lam tajid sareng di mana-mana henteu mangih anjeun fihi di itu bait ahadan ka salah saurang. Faqul maka kudu ngucapkeun anjeun assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin kana lapad assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu ari kasalamatan alaina eta muga tetep ka abdi sadayana wa ala ibadillahis sholihin sareng ka pirang-pirang hamba-Na Gusti Allah as-sholihina anu saroleh kabeh. Wa amalan karena ngamalkeun bi qaulihi ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Fa idza dakhaltum mangka di mana-mana asup aranjeun buyutan ka pirang-pirang imah fasallimu mangka kudu maca salam aranjeun ala anfusikum ka pirang-pirang diri aranjeun tahiyatan kana salam min indillahi ti Gusti Allah mubarakatan anu diberkahan thayyibatan anu sae. Wallahu a'lamu bissawab.